Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang, ayeuna kantun bagian anu ka genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun raksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official. Atuh sumangga kana teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ing hilak di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka genepna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dong dong tes. Ngerti lah mas, hari kitu maka cendekanan kuring ditarima mas, ngan palebah reureuh kuring kudu di mananya mas, jadi bingung ya dua tempat kersare. Walah ento kudu bingung ke tempat sare mah to di kandang kambing oge leka kene, kambingna pihak dijualan sedangkan ti mama memang harurit ora ono kamar ngurang duwe anak duo salarena di kamar sedangkan ngurang jeung pamajikan mah sarena sok di tengah imah jadi harurin teuleum-euleum mas jangkung eta sare ka Sersan Joko di kandang domba. Sersan Joko tembong ngadon ngahulang deui bae harita teh. Kira-kira we atuh mas banyak kuring kudu sare di kandang domba mah sopan pan kuring teh Sersan kieu oge mas. Walah ngampurang urang mas lain ke sopan kita sare di kandang domba tapi kandang domba na oge geus bersih ora ono kotoran wes serang wes bersih mas. Diraku sebersih-bersih na oge kandang domba atuh mas kuring asa teu pantes sare di kandang domba mah banyak kuring disarwakeun jeung domba mas. Ya wes maaf sekali lagi mas Joko, ngurang lain teu sopan wanita sare di kandang domba lamun kandangna kotor ora layak ditempati wong bisi sampean ora percaya ayo ngurang tempo heula. Sersan Joko terus diajakan ningali kayaan kandang domba.
Sersan Joko berjadi penasaran. Akhirnya nuturkan Mas Jangkung nempo kayaan kandang. Bener we, kandang domba teh barang ditingali kayaanana memang bersih teu kalaloto. Make wangunan jiga imah sarta rohanganana lalagda. Kandang domba anu sanyana ngajajar sisi pada sisi memang lalawong kabeh oge geus taya dombaan. Dombana beak dijualan, duka teuing terus dipakena. Lebah dieu Sersan Joko ngarasa heran. Kunaon Mas Jangkung bet leuwih metingkeun kayaan kandang domba tibatan imah na kajeleutik. Bari dombana beak dijualan. Tanuhna diubinan bersih herang kawas imah. Oh, kumaha? Wani ora tidur di sini Mas Joko? Cek Mas Jangkung. Ah, heulah. Aya deui pilihan bikin kuring. Kajebak kudu sare di kandang domba Mas. Sersan Joko. Keheul mah pasti aya. Ngan manehna kapaksa ngelehan. Sebab memang kitu kahayangna Mas Jangkung. Arek ambal teu bisa. Sebab tanagana memang keur dibutuhkeun pisan ku dirinya. Yo syukur ari daek masan di dieu. Engke kumurang dibere tilam jeung selimut nah. Tapi ngayeuna mah ngurang kang imadeu we teruskeun ngobrol bari terus dahar. Sugan si Romlah geus masak eta Mas. Mas Jangkung jeung Sersan Joko geus parindah deui ka imah. Teruskeun deui obrolanana diselang ku dalahar harita teh Mas Joko disuguhan dahar. Geus beres dalahar, harita kadenge ngarobrol deui. Sanggeus ngurang mikir jero, pamajikan oge satuju. Ngurang ngisuk ngintip ka markas jeung Mas. Siap lah kuring eta ngabantu pokona mah. Cek Mas Jangkung. Ade eta pisan anu dipiharep Mas. Loba deui obrolan-obrolan anu sejen anu lumangsung di mana Mas Jangkung. Ngesian lumakuna waktu mangsa nyorang wanci ka peutingna. Sersan Joko daek teu daek peuting harita mah sarena di kandang domba. Jeung mun seug lain ninggang ka Mas Jangkung we, Sersan Joko tinang tu moal tarima. Dititah sare di kandang domba bakal dianggapna mangrupa panghinaan. Gancangna carita pecapkeun dina poe isukna. Mas Jangkung terus amitan ka Nyi Romlah pamajikanana sejak indit ka markas Walanda mangsa nyubadanan kana pamentana Sersan Joko. Mas Jangkung ngahaja teu mawa naon-naon deui ukur mawa baju keur salin ngumpul harita. Nang Kang ngedit heula ayeuna Nya Romlah. Moal lilada ngisuk pagetong oke ngakang bakal nyelang balik bikin bekal ka Nyi Romlah. Nya sok akan berapa gram nyangka itu mudah-mudahan hasil pamaksudan ka Nyi Romlah. Sersan Joko kadenge milu mairan ku carita. Oge Nyi Romlah sing tenangnya ulah salempang jeung ariwang. Salaki nyai tangtu bakal dijamin sagalana ku pihak si Tuan Walanda nyi. Cek Sersan Joko. Nyi Romlah bari imut tuluy ngawal. Nuhun abdi percanten Sersan. Tapi sanajan ti kitu abdi tetep di HP. Salaki abdi mugi sing bener-bener salam. Siap. Ulah salempang nyi, ulah salempang. Sanggeus kitu mah. Kencling we. Mas Jangkung jeung Sersan Joko arindit ninggalkeun imah katut Nyi Romlah. Anu harita masih ngawaskeun kanu keur ngagedik indit di lawang panto. Nyi Romlah mah teuing kumaha pamadaganana. Ngahaja salakina ngakhianat kana gara sorangan oge dihantet. Asal bisa ngahasilkeun we meureunna. Teu saban geur. Cag tunda kaya Nyi Romlah. Caturkeun ayeuna nu keur lumampah. Kalayan butuh waktu nu cukup lila. Lantaran laleumpang kurang leuwih ti sapoe sabeuting di perjalanan. Jeung teu karasa anu lumampah teh
geus anggang ti lemburan nyorang jalan anu sepi bari loba tatangkal galede tur jarangkung tatangkalan oge dang daunanana pating guyubug unggal jalan dina kayaan dua anak keur anteng-anteng laleumpang bari ngarobrol ngadadak dibalik ketangkalan katingan tilu jirim jalma pating kerajeng ngaluncatan narembongkeun diri bari marake baju sing sarwa barodas katampo panona wungkul anu kular-kilar sabab eta tilu jirim jalma teh memang narutupan banget aku tergos bodas saterusnya eta tilu jirim teh bareng parancuh nangtu ngahalangan jalan bari ngalabar bedugna sewang-sewang sarta diantarana langsung kadenge nyarita ditujukan ke Sersan Joko jeung ka Mas Jangkung dina sikap anu ngajak. Hei kisana ngawan naon adika dina eta gembolan ya coba buka sarta tingalikeun aya naon dina eta gembolan cek diantarana anu marake baju bodas ayohna bae eta tilu jirim teh kapancing ku Mas Jangkung anu mawa gembolan wadah salin mata karita magat jang jalanan gembolan anu dibawa ku Mas Jangkung disangkana eusina barang alus tur aya harga. Mas Jangkung jeung Sersan Joko ukur silih rere bari seeutik oge teu ieu ngarasa sieun ku eta tilu urang jalma sabab kahiji Mas Jangkung teh jawara kadua Sersan Joko laingan sakadar sersan tapi ngarti oge kana ilmu weladi sabalikna jalma nu tiluan teh teu ieu nyarahun saha eta dua jalma nu keur dipegatna nampo Sersan Joko jeung Mas Jangkung ngadon silih teuteuh anu tadi cumarita kadenge nyarita deui hei marani duan nah teu ngadareni aing dia ngomong naon atawa kumaha kadiekeun eta buntelan buka jeung naon eusina tingalikeun ka tewek deui. Sersan Joko tembong disarahan ku Mas Jangkung sina nembak marane tiluan teh sanu sabenerna ieu teh make jeung hayang buntelan batur kuring sagala sah cek Sersan Joko kuring tiluan anggota ti paguron Manik Putih kuring yakin eta buntelan eusina duit jeung perhiasan mata gerak kadiekeun eta buntelan tapi mun seug teu taek masrakeun eta buntelan kapaksa beuheung ara di kaduaan bakal ngakelenceng di leutik tihang beuheung kuring duaan bakal ngagelenceng ku Radika sakabeh lamun buntelan batur kuring tripasrakeun bakal ngagelenceng beuheung kuring duaan teu salah eta caritaan teh. Sersan Joko ngadon malik sini ai nya teu salah atuh nah geuning bet wani nembalan kitu teu sieun si laing ku ancaman dewek jeung ku seseukeut ieu bedog ngan teu atuh kuring oge boga ieu bedog make sieun sagarupa cek Sersan Joko nembalana bari seh mesak bedog anu baju bodas tiluanana jadi silih rere kaget ku jalma nu dihadangna batuan ieu nembal saurang diantarana kadenge milu nyarita maneh moal kaduhung wani nembalan kitu ka anggota paguron Manik Putih leungeun bakal buntung bedog bakal maceng sarta beuheung bakal ngagelenceng beungan maneh wani nembalan deuleu si laing wani nyarita kitu ka dewe lantaran teu nyaho sadewe tapi si maneh bener-bener penasaran hayang ngabuktikeun eta caritaan bisa moal ngagelencengkeun beuheung dewek duaan sor geura marajus ya setan ulah ngan ukur ngomong wungkul maju kurang ajar ngecampak ka dewek anggota paguron Manik Putih rasa geus ya anu baju bodas baladna langsung pedah amarah langsung nyebrut maju narajang ka Sersan Joko bari metakeun bedogna nu kurilapsekeun
Muka Panarajang eta jalma memang lain bantrak-bantrak kawilang daya Panarajang anu ngabahayakeun jiwa lawan. Tapi Sersan Joko memang geus sayaga diri ti saanggal. Harita barang ditarajang ku musuh langsung mapag kana gurilapna bedog. Di tanah ku bedogna deui anu datang ngarah kana beuteung. Ieu sabuk gurilap berendrang. Ieu berendrang cerjuk telideuk. Bari ngaranjung kaget. Si tergos bodas tembong mundur ka tukang dua lengkah madalik dekat torong ku tanaga lawan. Anu baju bodas balad anu sejenna deui sakilat narajang ngabantu cuelakeun suhiu gurilap. Moka panarajang anu ieu oge kawilang ngabahayakeun jeung leuwih cepat gerakanna. Tapi Sersan Joko oge bisa ngarti karena kayaan lawan pangartina nepi ka mana tahapanan. Ngajadikeun teu sentar narima panarajang lawan sejen model kitu. Jeleng gila. Tembong Sersan Joko rada nganyerongkeun awakna ka gigir kenca. Ngarobah kuda-kudana serta nakiskeun bedogna kana bedog musuh. Tur ngandung tenaga lapisan. Ieu sabuk gurilap telideuk cerjeug. Musuh Sersan Joko nu saurang deui tembong telideuk ka tukang. Sersan Joko kadenge seurik bari nyarita ngandung panghina. Itu wungkul kening ka becus teh. Hiji-hiji mah majuna euy kararago. Cik maju tiluanan ayeuna mah. Hayang nyaho nepi ka mana pangabecus ilain teh maju deuleu. Sedangkeun musuh Sersan Joko anu duaan tembong geus narangtung ajeg daripada saya gadei diri ikeun maju babarengan ayeuna. Maneh mentong waka sombong deuleu sia kunyo. Ada ieu aing duan heula anu maju deuleu. Mentong waka menta tiluan. Ya, curelat jeung hiu gurilap. Luanana harita pating salabrut maju ngahurup ka Sersan Joko. Sedengkeun anu saurang deui hatena panasaran ku tangtungan Mas Jangkung anu memang jangkung terus sesek pok harita maena nyarita. Bane ngadon cicing bae gerak kadiekeun eta gembolan teh lain dikekeuweuk wae sia buru kadiekeun. Cicing tergos bodas harita sikapna ngahampas pisan ka Mas Jangkung jeung pangna ngahampas kitu dumeh dirina boga awak sarua keker jeung gede ngan katutupan ku bajuna anu sarua bodas jadi tekatan. Walah sampean ojo ake ngomong, ayo maju pengurang dipateni kowe ambil ini gembolan kalau lo bisa. Temal Mas Jangkung, oh kening manete kurang Jawa kowe adik sia Jawa ku aing sabet teh eta leungeun teh nepi ka puntung deuleu. Ya si tergos bodas geus teu miceun deui waktu corelat cirimna muka Panaraja. Gerakanana mun dibandingkeun jeung batur-batur nama tangtu leuwih garang tur bayang. Tapi Mas Jangkung jigana memang leuwih maher batang Sersan Joko pangarti nampa bedog musuh gugurilapan teh ngarahkan anggota badan. Sikapna tetap tenang jeung nyalsek mangsa ngungkulan eta serang. Bari ngagilirkeun awakna saeutik leungeun katuhuna ngan sakilat mata ngeting di gelangan leungeun musuh. Ngajadikeun bedog musuh terus ngacleng jauhna kerana. Musuh Mas Jangkung kadenge ngakero kaget jeung nyeri mangsa pigelangan leungeunna dikatig lawan. Lapung set takak di barang jeung kitu Mas Jangkung katingali ngalakukeun panarajang balesan. Kalayan tanpa mampu disingkahan deui ku jadi lawan. Dampal sukuna ngahantem kana dada kenca musuhna dibarengan ku tenaga lapisan sapinuna. Corelat jeung hiu jebrot aduh des wah jengkang koreang kadebu kok esod kulahe. Musuh Mas Jangkung terus ngosod tuluy ngulahe cicing pikeun sarilana diselang ku ngagerot tarik tina bibirna muncrat geuti sangkeun. Mas Jangkung geus ngebongkeun tabiat aslina
tindak lawan tara pernah mere ampun boleh dibinasa. Sedangkan musuh Sersan Joko anu keur masih ngarempung tembong pating lalieu kaget waktu nempo baladna ngabebatang jadi bugang di eta tempat. Eta kaya ku Sersan Joko justru teu diantepkeun munggu hiji kesempatan anu hade pikeun ngarubuhkeun musuh-musuh. Jadi sanajan memang nya sebetan bedogna Sersan Joko bisa kene disingkahan ku musuh duaan, tapi kajongan Sersan Joko suku katuhu keuna kana kakemplongan jeung iga burung lawan pilih genti. Hiung cebrot panggieung dari deung. Dua musuh Sersan Joko tembong kating barang kieu mundur ka tukang harita teh bari nyarakelan ka kemplongan jeung iga burung. Corela jeung celeukeun. Mas Jangkung loncat ka hareupeun dua musuh Sersan Joko anu karek pisan mancuhkeun tangtunganana. Harita saurang di antarana langsung dihantem palabaku ceulina anu katuh. Iuk jebrot walah jengkang kadebut. Nu baju bodas awakna ngajengkang terus rubuh teusik deui. Bari panona molotot paeh panasan. Silana pejad ngajadikeun baturan wiji deui sabaer hatena jeung leungit kawan. Mas Jangkung ngahaja ngalakukeun kitu supaya katingali ku Sersan Joko nepi ka mana tahapan pangarti. Jeung nembongkeun sikap nalika nyang hareupan musuh memang tara pernah mere ampun teu boleh dibinasa. Sersan Joko anu ngabandungan eta kajadian hatena mungguh panuju ku tindakan Mas Jangkung. Sekalian paehan hiji deui Mas, kuman Mas. Cek Sersan Joko bari maju ka hati. Iyo kabeana da memang kudu dipateni oco dipere ngampun. Tapi iki wong siji kudu tahu sapa wong kita berdua. Cek Mas Jangkung. Oh gitu nya ade pisan atuh Mas. Iyo sok ngomong kayaknya kasih mangkluk Mas Joko. Oke siap Mas. Hei, mana? Maju siap harus ya, maju. Ampun, kuring tok dipaehan. Cek nu baju bodas, bari maksakeun maneh maju ka hati. Di barung ku hatena anu dilimpudan ku rasa kasieun, sieun dipaehan kawas dua baturna teh. Kumaha, mana sieun dipaehan teh nya. Komo munsuk nyao saat dewek dua selain oge mual pingsan gerak. Nah saat teh gitu adik kedua teh wanoge dewek Sersan Joko kepercayaan di pihak pemerintahan Walanda deh. Terus iya Mas Jangkung ngaran jawara pilih tanding di tata wetan anu sadia ngebantu karena sepak terjang kaum kompeni Walanda deh. Si tergos bodas barang ngadenge Sersan Joko nyebutkeun ngaranna masing-masing. Harita langsung nyuuh dekuk disrikna sujud hareupeunna. Ampun kuring teu nyaho susugan teh anjeun teh lain pemerintahan Walanda. Ampun kuring tong dipaehan. Sersan Joko lelenggakan seri menirang atau aya anu sujud hareupeunna malah pupuh paguron marik putih geus lila nganti-nganti kadatangan anjeun manehna aya ngabantu ka Walanda cenah kitu tah. Cek si Trogos bodas nyarita nepi ka kunak nyaritakeun deui nyarita deui nepikeun kunak-kunak. Coba silainan tuh yang sebutkeun saha ngaran pupuh paguron marik putih teh. Cek Sersan Joko bari ngahudangkeun anu baju bodas sinanang. Anu baju bodas gancang harita nangtung bari ngajawab. Ngaran pupuh paguron marik putih teh muka telana Damaraseta Sersan Joko. Damaraseta. Sersan Joko tembong alun ngahul. Trilapok nyarita deui.
lamun bener pupuh paguron aya karep pikeun ngagabungkeun diri ka pihak Walanda. Coba tepungkeun dewek jeung eta pupuh paguron manik putih teh ayeuna keneh deui. Siap Sersan. Ayo ayeuna keneh urang ka ditu. Tapi omat kuring tong dipaehan. Moal andika moal dipaehan. Asal bener naon anu diomongkeun ieu teu bohong deui. Aslina kuring mah teu bohong. Hayu we urang datangan meh anjeun percaya. Tapi tina kayaan keur kitu. Nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktos na kabujeng see wadia bala ate ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun teh. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur dipayunan para wargi sadaya. Ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.